tetap mantap ngasuh wujud berang peti tetap ngapi dina suka dina bunga tewani ninggalkeun urang tunduk taat ka pangeran ngemban tugas ti ilahi ngahiji jeung raga urang Gusti kudu nganter kudunya nyarengan kanu ngumbara bari urang teu ngarasa wujudi asuh ku keendang ah dimana diusapa dipuji digulang gaper gaget dede sononya dimana raga cilaka pangkeulana nu ngabela getan rapi gotong royong sabidangna dina raga anu hiru rarangkel badana sampuna aya sota jeung awasna aya cepil jeung danguna aya irung jeung angseuna aya baka jeung ucapna jeung anu sanes-sanesna pinuku hirup keur ngabantu raga urang supaya sagala terang kayak gitu Allah paparinana rasa keur wadah nikmatna dunya bawang jaga di akhir keur nyaksian laku Astagfirullahaladzim Pak Haji rasa bakal cuarita dina hade dina goreng diterangkeun sajelasna payuneun Allah Ta'ala urang teh teu bisa mungkin da Allah maha uninga lamun hade kanu hade lamun goreng kanu goreng kumaha amal di dunia kulantaran urang kitu ayeuna sing hati-hati ngagunakeun hirup urang dina jalan nu manfaat dadak dipake amal ibadah supaya terjadi berat hirup kudu guragi rupaya teu nyaho di mangsa aya hirup teh nungguan waktu pasarip sukandi
ibadah sing bebenang Gitu cenawa. hirup rek ngandalkeun saha ari lain menang urang mengapeng hirup keur ngahiji awak jeung waruga badan Bapak Haji Dimyati aya jang. nu mantak urang ayeuna mengpeng hirup keur di dunya Ami Haji Dimyati urang bawa keur ibadah Paur wa. dina jalan Allah Ta'ala supaya jaga sampurna pada muli kasalna dina waktu urang mulang antara raga jeung sukma masing-masing ngapilih ya nu hirup mulih ka Allah raga namru tanpa daya sukma medal teu karasa raga ulang ka asalna Gusti Aya. Keur ngalamun weh. asal angin kana angin asal seuneu kana seuneu asal cai kana cai asal bumi kana bumi tah ieu tujuan urang hayang sami mulih deui da asal ge ti Pangeran Sukma raga sing sampurna asal eueuh jadi eueuh nya mula dulu karahmatullah mangka urang ti ayeuna hirup ulah rasa maneh Mang Arek teu meunang sama menang ulah rek kumar amarah bisi wujud katempuhan moal aya sobat bela dina rugi jeung cilaka karibatin anu nyeri eueuh nu majar kumaha kari urangan sorangan geuning loba kajadian pikeun contoh keur ka urang dina keur sagala aya kabeh sobat pada datang Lain urang Tamadang. eueuh anu dilengohan naon bae anu aya kudu bae dibahana nu matak sing ati-ati ngangon hirup ti ayeuna ngangon hirup ti ayeuna ulah butuh ku dipuji ya Pak Haji Dimyati eta lain boga urang angin Allah nu kagungan mun urang narima puji akhirna jadi maehan bakal poek hirup urang baris ngato ke dia